فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. بارك الله بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. والله أعلم بمراده. بسم الله الرحمن الرحيم. Man sajama yashfa anu nulungan itu si jama bainan nasi antara manusia, syafaatan kalawan pertulungan, hasanatan anu bagus, muwafiqatan halna ngamupakatan li syar'i kana syara', yakun maka aya lahu eta tetep kasih jama nasibun ari babagian minal ajri tina ganjaran, minha tina itu hasanah, bisa babiha kalawan sebabna itu syafaat. Waman sarang sajama yashfa anu nulungan itu si jama syafaatan kalawan pertulungan, sayiatan anu goreng mukhalifatan tegesna anu nyulayaan lahu kana itu syara', yakun maka aya lahu eta tetap kasih jama kiplun ari bagian, nasibun tegesna bagian minal wijri tina doraka, minal wijri tina dosa, minha tina itu syafa'ah, bisa babiha kalawan sebabna itu syafa'ah. Wa kana lan wasana Allah sapa Allah ala kulli syai'in ing atase saban-saban perkara, mukitan iku kang kawasa, muqtadiran tur anu nakdirkeun, muqtadiran tegasna nakdirkeun, payujaji maka ngabalas Allah kula ahadin kasaban-saban hiji jam bima kalawan perkara amila anu ngamal si jama kana itu mah. Wa ijawitun sarang di mana-mana dibere penghormatan marane kabeh, bitahiyatin kalawan hiji penghormatan, kan kila kaya yang tadi ucapkan lakum kamarane kabeh salamun alaikum, lapad salamun alaikum, salamun arika salametan alaikum eta tetep kamarane kabeh. Pahayu maka kudu mere penghormatan marane kabeh, al-muhyi kanu mere penghormatan,
biasana kalawan leuwih bagus minha tibatan itu tahiyah biantakulu kalawan yentah ngucap marane kabeh lau kamuhi alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh alaika eta tetep ka anjeunna salam warika salametan rahmatullah sareng rahmat Allah wa barakatuh sareng kaberkahan Allah aurudu atawa ngabales marane kabeh ka itu tahiyah biantakulu kalawan yentang ngucap marane kabeh lahu kamuhi kama kaya perkara kolan ngucap itu simuhi ayat tegasna al wajibu ari an wajib ahadu ma eta salah sahiji duanana wal awalu sareng ari anu mimiti abdulu eta leuwih utama innallaha satune Allah kana wasana Allah ala kulli syai'in ing atase saban-saban perkara hasiban eta anu ngitung muhasiban tegasna anu ngitung payujaji maka ngabalas Allah alaika sijama wa minhu sareng eta tetap itu muhasiban radus salami ari ngajawab salam wa usad sareng wa khassat sareng nangtukeun as-sunnatu naon sunnah al-kafiru ari jama kafir wal mubtadi'u sareng ahli bid'ah wal fasiku sareng jama fasik wal muslimu ala qadil hajat sareng jama muslim kana qada hajat waman sareng jama fil hamami di kamar mandi di WC wala kilo sareng anu dahar pala yajibu maka teu wajib araddu naon ngajawab alaihim ka kabeh balik tayukrahu dimakruhkeun itu raddu fi ghairi lahir dinalian akhir wa yuqalu sarana ucapkeun lil kafiri ka jama kafir lil kafiri naon ka jama kafir wa alaika lafaz wa alaika. Para hadirin, para bapak-bapak, para santriawan, santriawati, ayat ieu masih berkaitan keneh jeung ayat anu dipayun diaos. Eta kamari sabadana perang Badar mengalami kekalahan, perang Uhud mengalami kekalahan, maka Kanjeng Rasul dipiwarang nyamperkeun deui ka jelema kafir eta munafik kitu ngahalangan ka umat Islam sehingga jama-jama Islam loba nu ngempot gara-gara jama-jama munafik. Akhirna Kanjeng Rasul diparentah ku Allah sok Muhammad perang lawan itu jama kafir sanajan sorangan. Tapi Kanjeng Rasul itu kekeh ngajak itu ke para sahabat supaya ilu deui perang jeung Kanjeng Rasul. Nah, ya ngajakan kemudian ilu mah munayna mualim di dieu misalkan ngumumkeun di dieu aya nu daekeun gara-gara diumumkeun ya ngumumkeun urang
di masjid itu bahwa waktu johor eta 10 menit deui ngalingan aya nu daekeun berjamaah ya gitu menang ganjaran apa henteu tuh tawa ngajak ayeuna ngumumkeun ngajak supaya jama-jama daek sedekah. Nah, itu mata paladur sadayana dibantu diajak supaya daek migawe kana kahadean. Itu nomor kedua paladur sadayana ya urang membantu kana nulungan ka batur anu keur meunang ka susahan menang ganjaran teu karuan kita menang ganjaran tapaladur sadayana mayasfa safaatan hasanatan saur Allah subhanahu wa ta'ala mayasfa sajama anu mere pertolongan kabatur sawae jama anu mere pertolongan antara manusia syafaatan hasanatan kana pertolongan anu bagus anu sesuai jeung syara gitu artina membantu supaya batur migawe kahadean ya mandala ala khairin kapailihi asbab urang eta jelema jadi daek migawe ade sebab ieu menarik ningali asbab nuju paladur sadayana Kanjeng Rasul ngajak supaya para sahabat ilu perang diajak berarti nulungan supaya jelema daek migawe hade ningali asbab nuju ti ditu ilu tak perang paladur sadayana maka Kanjeng Rasul di pasamping ayeuna perang Kanjeng Rasul menang ganjaran perang ti batu kitu tahu ya tah jadi walhasil babi lapanna nakironya walhasil lamun urang ngajadikeun asbab pertolongan ka batur ngajak ka batur kitu dina masalah kahadean najan urang ayeuna teu migawe paladur sadayana kitu teu migawe kana eta kahadean komo bari migawe gitu maka paladur sadayana itu akan mendapatkan pahala tetap necek kuring ya ke budak santri dina masalah sunnahnya awas ulah salah dina masalah sunnah dak parwasa raja ai kuring teu puasa duraka teh mah henteu sebab dina masalah sun keke kuring anu ditah meunang ganjaran pan licik amat telicik sebab eta paladur saya dina masalah sunnah ya itu ngan nasa goreng ada edeug nita ngaranna calo eta mah ngajak nita tapi henteu migawe henteu kaancam ku ayat kaburo maktan indallahi antaqulu mala taf'alu ya kumaha dina masalah salat berjamaah ini pan salat berjamaah paladur saya berjamaah itu ya menang ganjaran moal itu Surabaya dina masalah sunnah sebab ieu ningali asbab urutna asbab ieu paladur saya dina masalah wajib Kanjeng Rasul pan perang wajib ngajak paladur sadayana kitu ka sahabat supaya perang eta mah jadi wajib digawe Kanjeng Rasul teu meunang ninggalkeun
Eta lamun ayeuna dina masalah wajib mah paladun saya termasuk kaburomaktan. Aya dina masalah sunnah mah itu tidak termasuk kaburomaktan ngan kurang adab. Jore. Bener teh mama. Ngajak tapi teu gawe. Gitu. Ya. Ngajak Esa puasa Rajab. Ya, paruasa budak santri mah. Ai guruna henteu menang ganjaran mah menang kosna eta. Hah? Atuh eta yaspa syafatan teh. Ya, yaspa syafatan hasanatan. Iban sifatna umum paladun sadayana. Ya. Jadi setiap naon bae enak kuring puasa. Tuluy barudak santri puasa. Rajab ye. Itu tadi samping kuring menang ganjaran pensiunan ti santri. Ganjaran tambahan. Enak walim didi ngaji ya. Dak ngaji wajib ya. Terus geus ngumumkeun mampret ka mana? Ka KS. Bapak-bapak ngaj eta mah oblang. Eta mah kaancam ku ayat kaburo maktan indallahi antaqulu mala tafalu. Kos bawahab ajan ai salat teu. PA teh eta. Ya, eta mah henteu ka atuh geus ajan balik mana lumpat nih mana kruyung ka ditu ajan. Geus ajan balik ai salat henteu atuh eta mah kaancam ku ayat kaburo maktan indallahi antaqulu mala tafalun. Atuh eta mah. Ya. Tah paladur sadayana. Jadi naon bae asal paladur sadayana kitu bentukna kahadean. Jadi bawa kurang ieu. Ya. Maka di dia letakna orang ku daek ngajak membantu kabatur supaya daek migawe hade disebut amar ma'ruf. Nah ieu nu geus rada kurang teh di urang nya geus naon geus rada kurang amar ma'ruf ngajak dina masalah kahadean. Gitu seperti ayeuna mentaan jariah di masjid ya. Eta teh sebenarnya mentaan ieu ngajak supaya batur daek sedekah. Enak misalkan aya hiji kiai di hiji lembur arek acara maulidan diaran aja urunan kudu saanu supaya mareunang ganjaran. Ngan eta kiai nu di lembur untung di samping ayeuna naon manehna menang ganjaran deui ti batu anu daraek sedekah. Karena di dieu keistimewaan kiai teh pahami ya ieu mah kiai di ewaan PA ya subhanallah. Jadi pokokna mah gitulah gunaheun mah maka kudu daek ngajak. Allahu Akbar. Ya jelas ya cekurannya. Ya ngabantu mere pertolongan paladur sadayana kabatur supaya migawe hade. Gitu. Yakun jawabna. Yakun lau nasibum minal ajri minha. Maka aya ka eta jalma naon babagian tina ganjaran tina eta mere pertolongan membantu supaya batur migawe kahadean. Jadi menang ganjaran pensiunan dia. Ya. Mun bisa main unggah subuh urang silaturahmi ka bapak-bapak nya ka imah-imah ya man beres salat berjamaah subuh ya. Datang ka unggah imah assalamualaikum salam. Kunaon saya ke masjidnya tanyaan jeung Pak RW sekalian ka dinya. Sanggup tuh Pak RW gitu. Kira-kira lamun dikitukeun pinu masjidnya. Aduh cenah mereka berangan.
Sabalikna paladur sadayana ayeuna kieu Allahu akbar. Wa may yasfa syafaatan sayiatan yaqulau kiplun minha. Sajama ayeuna anu mere pertolongan mere bantuan nya bantuan kagorengan gara-gara urang batur jadi migawe goreng, gara-gara urang batur jadi doraka migawe dorak. Contoh lah mun baheula mah zaman layar tancep cuman urang masantren di Sadeng punten jang nu aya layar tancep paling mana nya oh kaditu tuh katonggoh nya kan nikung deui belah dinya tadi dinya deket pakuburan Mbah Japra di dinya benar di dinya atuh kuring teu nongton ge beunang doraka nongton tapi rangan saukur nuluman batur jadi non cek mas aya jelema nanya ka Mas Adin, Mas Adin cenah ngadenge aya dangdutan di belah mana bae teh Cikasungka ieu teh deket imah si Agus di dinya tah pas di dinya lapangan ka jero ka handap saeutik di dinya gara-gara eta Mas Adin teh nongton dangdut ge meunang eta meunang doraka eta Mas Adin mun bisa sasapkeun Pak aturan ka Cikasungka jadi ka Cigarung. Sasapkeun deh. Ya, subhanallah. Ya naon bae bentukna paladur sadayana. Jadi ketika ayeuna urang naon ngaranana Allahu akbar walillahil hamd. Mere bantuan ka batur, jadi batur migawe maksiat gara-gara urang. Eta menang doraka. Kuring mah nu dipikiran ieu jelema anu sok ngiriman video-video anu teu parah rubuh. Heukeun ari keur humor mah Pak RW ngan eta lamun gambar porno beledak dikirim ke kuring dikirim deui ka Pak RW terus be kirim-kirimkeun makanya nepi ka pae eta bakal ngiriman eta doraka eta mayasfa syafaatan sai makanya hasa dihapusna Pak. Aya jelema keur mandi contoh ieu mah ku Pak RW dipotong taranjang kajeung eta nata we apemna tring seuri Hamidun rupana sering sih ieu dikirimkan ayo lamun 1000 nu ningali kana gambar eta urang menang naon menang doraka di 1000-an makanya momen mending tong boga HP aman la ilaha makanya jaman aya nu Gusti ya Allah HP luar biasa lah jadi kos kieu teh aya manfaatna ya madaratna kos speaker Pak tadi yang ngopi lah ada segar. Jadi ongkos HP Muhammad ongkos speaker ongkos ulah main haram-haramkeun wae euy nya main haram-haramkeun wae heuh di daang mah haram kapalaga tuh nya speaker haram tergantung makena aya speaker pake ngomongkeun ngagorengkeun batur mah tuh doraka haram pakai ngaji mah tuh gitu ganjaran ya tinggal tergantung makena HP ge tinggal tergantung orang makena atuh garuan bae tah mah muri-murina bahamu geus aki-aki mah geus kudu loba wiridan bah deui ge ya zaman ayeuna ya paladur saya posting kadaharan teh misalkeun ibu-ibu cret nya cepret dipoto gitu anu makan bebarengan eta teh leungit barokahna paladur sadayana ketika ayeuna kadaharan dipoto dioper-oper ka batur eta leungit keberkahanna kumaha lamun batur kabitaeun leungit berkah atuh bener teh ijaman subhanallah jadi model HP aya manfaatna ya
Madarat dengan ulah deh pamitnya enak misalkan gambar-gambar tepugu mah dikirim-kirimkeun. Naudzubillah min jalik baladur sadayana. Kecuali nu heureuy-heureuy lah ai humor-humor mah teu jadi masalah meureunna. Ya. Gitu. Kenaon, Bah? Atuh geus macam-macam, Bah. Tapaladur sadayana. Jadi intina baladur sadayana urang kudu daek nyieun pertulungan ka batur supaya batur migawe hade ngajak oman ngaji di dia kudu berkembang ya misalkan aya boga dulur orang jika suka ajakan era eta mah lain era gitu berana pahami deui na kamari anakna diajakan eun teu peaban kemana eta? Hah? Oh, wayaki ka pasarnya. Lima udeg dewa eta. Ya, ayeuna ngajak mawa menang 2, menang 3. Urang menang ganjaran Rusia. Non, ganjaran ngajak. Sarua eta ganjaran. Seperti mere buka ya geuning deui urang, paladur saya mere buka. Ya. Sarua jeung kitulah. Lamun mere buka kan kabatur kan mere pambukaan komo dibere dahar eta sarua urang jeung puasa ganjaranna enak aya jelema kebenaran ka magriban kita dahar ku urang kita buka di imah urang paladur saya eta sarua jeung naon menang ganjaran puasa manehna we jadi menang ganjaran 2 Pak masa teu kabita kakuring mah teu neureun ngajak kadang-kadang ngajak deui lain cerewe diajak deui jelema lain cerewe jelema nu polongo mah geus naon ngajak geus masing-masing we amalu-amalukum cenah polos mah amalu-amalukum naon amalu-amalukum deui umat mulakum didukum waliadin tolong teu nyambung lakum dinukum waliadin mereka mana dalilna wa ye lakum dinukum waliadin mah jeung jelema kafir ai mukmin mah kudu tawasau bil haq wa tawasau bis sabri wa tawasau bil aksi wasiatan dina masalah kaadean lamun aya nu ngajak eta urang kudu atoh sewot ieu mah ya ieu hese kadang-kadang jelema aya deui jelema ge nya hayu salat deuh piraku kami salat kudu bebeja aya deui nu kitu mana kostara salatnya piraku kudu bebeja orang tara hari jelema ayeuna arek diajak bener hararese kadang-kadang oman nu pusing mah eta nu nyarambang keliling eta nu nyarambang keliling kadang-kadang meulit kana diri sorangan nyorang pidato cek ulah kiki ulah minjem bang kos gitu bang emok bang iya nu kararitu cek ieu teh geus tegas emang disadeng esan keur acara naon ba kemari esan ya deuk cenah minjem ka kieu mau dibere lain masalah minjem jeung heuteuna ya besi dorakana besi dosana sebab amat aya geus dicara mun kerjaan mah bawa eta teh riba bawa eta teh dorak terserah rek minjem sagunung sugan aya tugas kieu mangan saukur ngabejaan lain berarti rek mere minjem jeung heuteuna ngan aya kos kitu teh hukumna haram geus disampaikeun mah aya geus nyaho terserah eta mah kunaon jadi tamyang malik jadi malik ka dieu kadang-kadang nya subah kita mari terus bae atuh mangga seperti enak kieu si Mikdad ayeuna ngabawa kebo nyata dina teh nya Mikdad ulah deui sia ngabawa kebo naon kebo aing dibawa-bawa ku aing tolong eta mah panalobana eta egois ya bener teh kumaha aing Allahu akbar tah jadi ulah sok nyieun pertulungan ka batur dina masalah
naon kagorengan kayak karasa ieu deh ganjaran deh kurang karasa ieu ganjaran di akhirat nya Allahu akbar kumaha mun dipanjangkeun ieu mun urang ngadidik Quran ye ngadidik ka batur bisa maca Quran kemudian eta na ngadidik urang teh bisa deui maca boga murid deui aduh eta kuring ayeuna nyieun pasantren di dieu bisa aku aya nu bisa ngaji maraha apa itu ceuk ieu mana teuing bapa mana teuing Imam Syafi'i hayu eta mah haneut di ditu wah ini kieu kuring ngaji ayeuna eta atuh bapa mah kaodang bapa atuh ngeunaan ngajaran pensiunan tadina mantuan memberikan pertolongan supaya batur ngarti agama bisa ngaji maka lamun ayeuna boga murid boga santri dijadikeun lapangan neangan duit semata ceuk ieu mah rugi gede dah heupan ayeuna ngomongan di hiji pasantren teh ieu murid teh dijadikeun sarana pikeun neangan duit keneh bae hop sakolahan naon sababna aya dana bos segala macam nyeun lamun ayeuna ngadidik jelema karena arek ngala duitna hungkul di dunia para dosana karena arek ngara pidunian bae maka eta nyaah kajida sebab ganjaran kayak pensiunan nyaahnya heupan anu mah kieu kumaha mesin kudu nyaho lamun nyeun sakola dana bos itu untuk SMA aya 150 untuk sanawiyah ieu aya 100.000 nya ngajak Pak paloba-loba murid ayeuna jadi lamun ayeuna di dia anu sakola 17-an berarti sabulana menang bantuan ti pamarentah 1.700.000 nya eta teh pada dasarna mah jang guru ya jeung bantuan ngaranna ge bantuan siswa kan loba anu di makap ieu di murid 100 dijieun 150 nu geus lulus teh diasupkeun deui kana laporan dijieun deui ngaran eta usaha ya subhanallah pala dulu saya Allahu akbar teta nu kitu mah moal menang ganjaran kitu mun ka dahar ieu mah anu magahan Quran lillahi taala nepikeun ka batur bisa maca Quran magahan ayeuna kitab lillahi taala nepikeun ka batur bisa maca batur teu ngartieun salat kurang ajarkeun salat pohara lah kartosnya mamanya geus ayeuna mah urang belajar lah ajak ka jelema eta mah arek segi naon bae wa kana Allahu sareng geus aya sa Allah ala kulli syai'in muqita kana setiap perkara Allah anu nakdirkeun jadi awasnya aya qada aya qadar mama ari qada mah rencana Allah ari qadar mah para dosana bukti tina rencana Allah jadi Allah ge ngarencanakeun heula nya ngarencan beledak terjadi taurang ayeuna arek kumpul di majlis jam sakieu waktuna ayeuna itu sudah direncanakan ku Allah beledak dibuktikan mangoman diukna di dieu mang ieu sae mang Opi mang Topi mang Obi ayeuna diuk di dieu geus direncanakeun ku Allah bawahap ayeuna diuk di dinya jam sakieu kudu ka dieu geus direncanakeun beledak terjadi ngaranna mukita takdir ya jadi para dosana Allah ngarencanakeun kemudian Allah anu netapkeun urang ge boga rencana ngan aya rencana urang mah para dosana kitu kadang naon kadang ayeuna rencana urang mah kadang ayeuna cumpon kadang teu cumpon mereka kuring arek jara ya perbor ka kemis rencana teu nyaho jadi teu banteu sebab urang mah ngan saukur rencana nya sanunya kuring isukan pae haman ulah cek man ngomong kau masalah pae
ulah wae cenah ke IPAS mah nya gua pahami heula ieu pandeuri hayang mah kitu nya atau ieu pandeuri pahami ti heula la ilaha taya manusia bisa boga rencana Mang Nur arek nikahkeun anakna kan rencana beledak paladur sada misalkan anakna maot atuh geus eta mah geus Allah boga rencana urang boga gagahan rencana Allah gagahan rencana urang gagahan rencana Allah urang ningin Allah dina gewer Pak nya eta mah Gusti ya Allah isukan arek akad nikah isukna jam 8 nanggewer dulur keneh ai penting manehanana balanja sayuran ceger tabrakan maot coba tinggal makaning tabrakanana jam 11 penting berarti tinggal bara jam deui eta kana akad nikah geus teu jadi nikahna da buka buru kalebak manteh moal teh ayeuna jadi riwa kawin deui manehna bener teh subhan Allah boga rencana kita pun punya ngan rencana orang kadang-kadang tepat jeung rencana Allah kadang-kadang teu tepat jeung rencana maka punten Pak ai urang mah di mana-mana ayeuna berencana biasakeunlah urang ucapkeun insya kares teh ulah ayeuna ulah lege geus aing pasti datang kan sia tenang we ye nya insyaallah datang tenang we insyaallah insya ada jelema PA ulah insyaallah teh sing bener IPA kunaon mah jelema ayeuna ieu nu teu ngaji teh lieur puguh insyaallah mah hebatan jeung naon jeung pasti nya ai insyaallah mah urang nyerahkeun ka saha ka Allah ai pasti mah urang ayeuna miheulaan kana qada jeung qadar Allah justru lamun tenang we aing datang eta nu kitu nu can pasti ai insyaallah mah serahkeun ka Allah kares teh teu mu kita Allah anu nakdirkeun paladur sadayana nya muktadiron tegasna anu nakdirkeun Allahu akbar ta Allah anu nakdirkeun berencana kitu jeung rencana Allah mah paladur sadayana moal aya nu meleset aya rencana urang aya meleset teh yang badag moal loba kamari tah kerusum corona geus direncanakeun tanggal saanu pidato ka anu mau mah tak nelpon deui kiai aduh lockdown loba nu lockdown eta kuring geus wah bulan ieu mah kaharti yeuh cik ieu teh bulan bulut teu heula geus diitung we lockdown loba seuri simah subhan eta kadang-kadang gitu jelema hanya rencana lah tapi kan rencana Allah jeung rencana jelema yeuh aya rencana Allah mah moal meleset maka di dieu kieu nya kunaon si aya lapan payujaji kula ahadin bima amilahu maka Allah Subhanahu wa taala berencana bakal ngabales ka saban-saban perkara paladur saya kalawan perkara anu eta jelema teh migawe berencana ngan rencana Allah yana pasti moal pasti ditakdirkan ku Allah dibuktikan bener teh ya enak ge cek Allah kullu nafsin jaikatul maut cek Allah ayeuna dina surat al-munafiqun qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kul ucapkeun ku anjeun innal mauta sanyana maut tafiruna kabeh lalumpatan tina maut fa innahu maka sanyana maut bakal kapendak bae kapendak teh urang jeung maut kapendak
kayak dibalikeun paladur saya sumaturaduna ila alimil ghaib, dibalikeun urang kabeh ka zat anu nyaho anu uninga kana ghaib jeung saksi, dibalikeun ka Allah. Bener teh urang dibalikeun ka Allah. Ayeuna lamun ceuk Allah bakal dibalas atuh pasti dibalas. Jadi ieu teh Pak, ieu geus hese ngomongna Quran ieu pang bener-benerna di antara anu bener. Naon sebabna? Kalamullah. Heran jelema ayeuna kos teu percaya kana Quran. Subhan, karena orang kudu yakin, saya yakin baca Quran, gali Al-Quran, pelajari Al-Quran. Komo ke bulan puasa orangnya ulang tahun, makanya loba kiai ngomongkeun itu. Namun bulan Rajab kemarin nu dilobakeun adalah sholat sunat, sholat padu mah ulah dilobakeun sakitu bae. Naon sebabna ari bulan Rajab mah ulang tahun sholat, benar teh? Ulang tahun sholat. Maka mana namun bulan Rajab mah biasa witir 3 ayana 11 keur ulang tahun sholat ya, abeng ke bulan Saban jadi biasa. Lamun bulan Ramadan wiridan anu panglobana naon? Baca Quran deui. Tanah kifayatul atqiya Imam Syafi'i mah Pak eta lamun bulan Ramadan 60 kali khotam, sabocret nage 30 kali khotam. Kos paham itu lah. Maca kulhu paling Allah ya 60 kali khotam. Sayyidina Utsman pernah ngakhotamkeun Quran dina 2 rakaat salat di bulan Ramadan. Namun urang enak tarawih sahotaman nyileuk ka tukang makmum eueuh kabeh. Eta di pesantren Temboro bah ya dibagi-bagi ya di ditu mah aya nu kelasan sahotam tarawihna sahotam, aya nu kelasan 10 juz, aya kelasan 5 juz, aya nu kelasan 1 juz, aya sampai aya kelasan kulhu ngan nu laku sampai aya kelasan al-hakumut kahandap. Eta nu laku al-hakumut kahandap eta. Paling nu sahotam eta aya paling 10-an santri ge. Aya nu 5 juz aya karak 30-an, pan santrina 4.000. Eta nu kelasan al-hakumut mah kana aya meureun 3.500 mah. Kelasan urang eta, kelasan Haji Utis lah. Allahu Akbar. Ya. Kita nu yang seuri nya al-hakumut nya dicepet-cepet deui. Cege parahnya. Nya al-hakumut di sampesan deui. Bari diwasaheun teu, disakrahan teu, lieur cege teh. Al-hakumut takasur hatta zurtumul pante diwasal eta mah. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'ala. Eta ngaranna sakta diwasal henteu paladur sadayana kitu diwakafkeun henteu. Di mana-mana sakta ayeuna dina lain tempat sakta. Di mana-mana cek ahli qiraat, di mana-mana sakta ayeuna lain dina tempat sakta eta maca Quran kakenaan ku haram. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla pan eta henteu wasal henteu waqaf. Mun arek waqaf alhaqumut takasur hatta zur pesan heula urang. Ieu mah eureun tapi teu pesan ngaranna sakta dina ilmu qiraat. Sakta lain dina tempat sakta eta kakenaan ku haram lain menang ganjaran ke maca Qur'ana. Ayo, tadi dinya ilmu dewa ya, Muhammad. Ya nu lamun Fatihah mah geus cacat eta. Disebutna al-mukhilli fil ma'na. Lamun aya nang geus cacat dina bacaan atuh bisa ngajadikeun teu sahna salat lamun dina Fatihah.